Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-babul hadi asyara ari ieu eta bab anu ka-11 fi fadilatil masajidi dina martelakeun kaunggulanana masjid. Qala parantos ngadawuh saha Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masajidu ari pirang-pirang masjid, baitun eta teh imah, baitu kulli muslimin eta teh imahna saban-saban jalma mukmin, itu kulli mukminin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ida ra'aitum dimana ningali araranjeun ar-rajula kahiji lalaki mulazimul masjidi anu tetep di masjid, pashadu maka kudu mastikeun aranjeun lahu ka itu rajul bil imani sartana iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma takallama anu nyarita man bikalamid dunya ku caritaan dunya fil masjidi di masjid, akhbato tah ngalebur saha Allahu Gusti Allah amaluhu kana amal hadena itu man arba'ina sanatan dina 40 pirang-pirang tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata saestuna ari pirang-pirang malaikat yatakarrohuna eta mikangewa itu malaikat man kajalma al mutakallimina anu ngarobrol atau anu nyalarita itu man fil masjidi di masjid bikalamil lagwi ku caritaan anu heureuy wal juri jeung ngabohong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sarul baqoi ari panggoreng-gorengna tempat, aswaquha eta pirang-pirang pasarna itu baqo, wa khairul buqoi jeung ari pangalus-alusna tempat, masajiduha eta pirang-pirang masjidna itu buqo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ida dakhala di mana-mana asup saha ahadukum salah sahiji araranjeun al masjida ka masjid, pala yajlisu maka ulah wakadiu man hatta yusolliya sahingga salat heula man rakaataini kana 2 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, irtafa'at naik naon al masajidu pirang-pirang masjid, sakiatan bari na anu laporan min ahliha ti ahlina itu masjid, alladina tegasna mah jalma-jalma yatakallamuna anu nyalarita itu man fiha di itu masjid bikalamid dunya ku caritaan dunya, patas takbilu tah madep ha ka itu masjid saha al malaikatu pirang-pirang malaikat, patakulu teras ngucap itu masjid, irji'i kudu baralik araranjeun, pakod ba'asna jeung pakod ba'asna maka nyata tos ngutus, pakod ba'asa maka nyata tos ngutus na ka kami bihalakihim
kana ngaruksakna itu ladina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma asroja anu ngahurungkeun eman sirojan kana lampu fil masjidi di masjid biqadri ma kusaukuranna perkara yaduru anu ninggali fil aini dina paninggalina eman lam tazal tah moal eureun-eureun saha al malaikatu malaikat tastagfiru tak mangmentakeun hampura lahu pikeun itu eman madama salagi langgeng naon dalika daungu itu caangna lampu fil masjidi di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma basato anu ngamparkeun eman hasiron kana karpet fil masjidi di masjid lam tazal tah moal eureun-eureun saha al malaikatu malaikat tastagfiru mangmentakeun hampura itu malaikat lahu pikeun itu eman madama salagi langgeng naon dalikal hasiru itu karpet fil masjidi di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma akhroja anu ngaluarkeun eman kodrotan kana kokotor fil masjidi minal masjidi di masjid biqadri ma kusaukuranna perkara yaduru anu ninggali fil aini dina paninggalina eman akhroja tah ngaluarkeun hu ka itu eman saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah min a'dami dunubihi tina panggede-gedena dosana eman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu ulah ngajadikeun araranjeun masajidakum kana pirang-pirang masjidna araranjeun katoriki kana saperti pirang-pirang jalan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.